Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorebacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayana urang neraskeun hanca carpon tina majalah Mangle tahun 1863 nomor 67. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayana judulna nyaeta Nganjang ka Baduy. Ieu yasana aki-aki tah ge alias keneh pamirsanya duka saha ieu teh aki-aki teh? Duka Bapak MA Salmun, duka Bapak Wahyu Wibisana nya. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Sanajan loba keneh anu acan terang ka jelemana, babakuna anu jarawuh ti Bogor, Banten, tacan nyaho kumaha dadag pangadegna anu sok diserebut urang Baduy, kana ayana mah keur sararea oge geus teu bireuk, nyaeta di Cibeo, di pegunungan Banten beulah kidul. Tengah-tengah pileuweungan bawahan Kabupaten Lebak alias Rangkas Bitung. Kumaha kaayaan, kabiasaan hirupna, adat istiadat jeung tabeatna, sumawana mun kana kabudayaan, kana sajarahna oge rupana acan aya nu nalungtik, can aya nu bisa netelakeun nu sabenerna. Padahal mah di Baduy teh sigana loba pisan pesekeun anu palinter, ahli sastra, ahli bujangga atawa ahli kabudayaan. Aya oge buku-buku anu ngabahas Baduy bebeunangan bangsa deungeun. Ngan kumaha pangna maranehna bisa menang bahan-bahan pibukeun anu sakitu lobana? Asup kana hiji pertanyaan, lantaran di Baduy teh aya larangan teu meunang kaasupan ku bangsa asing alias bangsa deungeun atawa kuno lain Islam agamana. Sanajan anu geus asup warga nagara jeung beragama Islam oge, mun lain urang Sunda mah tetep teu meunang bae. Sunda di dieu istilah Baduy maksudna sakur urang Indonesia anu agamana Islam. Jadi sanajan urang Sunda pisan anu ngagolontong basa Sundana oge, mun lain Islam agamana mah ditolak bae teu meunang asup. Ku katerangan-katerangan ti Baduy jero mah sakur anu ngarumpulkeun bahan-bahan pikeun bukuna teh saukur didongkangan ti luar atawa ti urang Baduy anu sok kalaluar. Lain ti urang Baduy jero alias ahli sastra jeung bujangga. Damun aya urang asing asup ka Baduy jero, urutna teh munggah diseretu, dikumbahna ge ku 7 jaro, sarta sing saha anu daek kailuan atawa kaanjangan alias kaunggahan ku urang asing meunang hukuman jeung dengdaan nurutkeun sakumaha adat tali paranti ti luluhurna. Turug-turug aya waktuna nu meunang jeung nu teu meunang pikeun ngariwayatkeun atawa nyarita atawa mere panerangan tina hal kaayaan Baduy jero. Malah pikeun urang asing mah salawasna oge teu meunang. Kumaha mun heug bujangga urang anu kersaeun nguli ka Baduy? Meureun sampurna pisan bisa ngeunaan Baduy jero sagala, sabab tangtu meunangna keterangan ti para ahli sastra jeung bujangga Baduy jero. Malah tipueunna pisan asal diaji bae tali paranti kabiasaan urang dinya. Benang dipuji karena kadaekna para bujangga bangsa deungeun anu geus hasil barisan nyieun buku Baduy. Tina sakitu hesena sarta meunang ditiru ku bangsa urang dina nembongkeun kabudayaanana teh nyata. Yen lain bujangga dina meja wungkul tapi wani mang taun-taun nyaraung-nyaung di pegunungan anu deukeut ka Baduy sangkan meunang ti bahaneun bukuna. Samemeh aya keterangan anu sampurna meunang ahlina ieu oleh-oleh bebeunangan nganjang urang guar keur sarerea minangka dog-dog pangrewong ngarame-rame obrolkeuneun jeung sugan aya paedahna ka anu tumamu pisan. Indi ti Bogor dibarengan ku Bapak Sursa anu geus cukup kauninganna pikeun ngajuru basaan. Kocap geus datang ka Leuwi Damar, ti Leuwi Damar kudu lempang dina galang mapai-mapai jalan satapak mentas walungan Cisimet, mentas walungan Cisimet Ciujung,
ngajugjug ka kampung Gajebo ka imah jaro kanekes ngaran Saltiwin anu harita geus mapag di sisi Cisimet kampung Cibunut bubuhan ti awalna geus dibejaan yen kuring rek nganjang ti Cibunut ngaliwatan kampung Masigit Babakan Curugirang jeung Dangdan barang nepi ka Cipeureu jaro Saltiwin nunjuk ka urut hiji imah anu ngan kari tatapakanana wungkul bokna tuh urut Tuan Kristen anu bareto ngadon bubuara di Cipeureu meunang kurang leuwih 3 tahun. Saha anu disebut Tuan Kristen teh? Si Horeng salah saurang bangsa Walanda Tuan Geise anu geus hasil nyieun buku Baduy teh. Waktu ngumpulkeun bahan pi bukueunana datang ke jero kampung Ciboleger rakyat Saltiwin geus ngadarago ngabaris di sisi jalan papakianana sarua calana hideung baju kampret hideung anu teu dikancingkeun rangkepna bodas leungeun panjang ditololkeun tina leungeun baju luar alias baju hideung teh ngarah katara bodasna iket hideung samping hideung dibeberkeun aya oge anu ditambahan deui ku beubeur siga palangi babawaanana angklung jeung bedug kemplong alias dogdog kendeng letik panjang gadena segede puhu pingping jol kuring datang keur maranehna ngangklung ditarembangan sorana diletikeun meh cara sora awewe patembalan tarik laguna lagu Acek Arile cenah urut capek nanjak mudun tur baseuh jeung jeblog ku mentas kukurulung jeung keureleungna angklung bari dikendangan di kawihan mah jadi leungit ka capek teh lempang teh satuluyna diiring ku anu ngangklung bari diselang ku nu salur-surakan tug nepi ka Kadu Ketug kampung Baduy nu mimiti di Kadu Ketug geus loba anu ngadadagoan malah kadenge aya sora gamelan anu agem pisan goongna nya bae narabeuh gamelan sagala larasna pelog tapi teu make kendang pikeun ngahormat ka anu datang cenah dengan ngopi kayaning cau opak ditambah kulahang jeung duwegan geus ngabarak di tepas jarokasan teh hiji jaro Baduy anu geus eureun diganti ku Saltiwin keur ngopi anu ngangklung teu eureun gamelannya kitu deui nu ngarangklung ngadeureuketan bari tuluy nguriling nyieun circle ngaragedak ceuk Saltiwin ngalage sarua jeung ngigel dak sarua jeung tina budak kalayang aya nu ngasupan kana pakalangan angklung tuluy ngigel ngarengkenek anu mawa dogdog oge mairan rerendekan bilung ngigel bari nepak dogdogna cara dalang ogel sanggeus ngopi lalakon dituluykeun deui nepi ka cundukna ka kampung Gajebo nu ayana dina sisi walungan Ciujung ka imahna jaro Saltiwin teh pas sore sanggeus mandi ditepas geus ngabaris ruas jeung lodong-lodong anu pinuh kulahang kawung lantaran ngadak-ngadak loba anu parupundut pedah aya semah angklung geus pating keureleung deui di buruan anu ngalagena pilih genti gamelan kajaroan di imah jaro alias lurah oge geus ngagemrung malah kapetingnakeun mah sanggeus simpe pemuda-pemuda anu ngagamelan teh para mojang rata-rata urang Baduy luar barisan beuh lagu-laguna cek urang dinya aya lagu Randa Ngendong Oray-orayan Bujang Bagus Popotolan Marenggo Hiah-hiah Panjang Lanu Bibi Lebet Teuing Ngasuh Girel Gandrung Manggis Salak Sadapur Cula Dideang Kepat Rendang Jangkrik Galing Pileleyan Janggiriman Jawa Gengkong Kembang Kacang Ayun-ayunan Hujan Palis Tobat Si Mama Tunggul Kawung Mulung Muncang Kokoloyoran Kampret Ketek-ketek jeung rea-rea deui kabeh aya 40 lagu panjang teuing mun sagala dicaritakeun teh ayeuna mah urang ngamimitian kana oleh-oleh teh waktu kuring kadinya teh dina tahun 1854 keterangan-keterangan nu dipedar dina ieu oleh-oleh geus idin ti para puun sarta
asalna ti Puun Cibeo Girang Janor. Puun Manten Cikesik Girang Kais aya Cami panasehat Puun Cikesik nyaeta ahli sastra jeung agama. Ayah Cami panasehat Puun Cikesik ahli sastra jeung agama. Ayah Tace panasehat Puun Cikesik ahli sastra agama jeung bujangga. Ayah Utan panasehat Puun Cikaratawana ahli agama pakem jeung Jaro Saltiwin penghubung ti Baduy jeung pamarentah. Kalawan disaksian ku Bapak Sursa Bogor anu marangan ka Baduy. Eusina di lalempeng maksudna kalawan bebas lantaran kacidah susahna mun ditulis sacerewelena dina basa atanapi dialek Baduy mah. Lantaran kahiji loba pisan purwakanti, kadua loba kecap anu kudu disurahan deui. Katilu loba kecap anu anyar kadengena atawa campuran seperti komala, mokla, seda, modang, rucita, anten, barat, timur, buri, purna, ngaing, kami, dia, tabe, ngahalimpukeun jeung rea-rea deui. Kaopat ngaromongna teu katuturkeun kabeh ku tulisan. Nurutkeun panalungtikan jeung bahan-bahan anu dikumpulkeun ku Panitia Pembangunan Wilayah Hutan dan Pertanian Seksi Hiji di Jawa Barat, daerah Baduy teh hiji pagunungan anu lungkawing kaasup kana Setrum Gedid alias daerah Palayangan Walungan Ciujung, sarta kaayaanana tanah atanapi kalasirna kudu asup kana hutan pelindung mutlak. Nyaeta tanah nu kudu ditangtayungan lantaran kacida miringna. Legana aya kurang leuwih 5.120 hiji hektar. Nyaeta leuweung aya 2.840 genap hektar, reumana aya 1.400 hektar, kampung-kampungna aya 75 hektar, jeung pikeun tatanen aya 100 hektar. Jadi jumlahna 5.120 hiji hektar. Eta anu sakitu teh dibagi dua. Baduy luar kurang leuwih 2.600 genap hektar jeung Baduy jero kurang leuwih 2.515 hektar. Baduy luar rakyatna harita tahun 1854 kurang leuwih 1.700 jiwa. Disarebutna panamping atawa pamagarsari, ngabogaan sababaraha kampung seperti Kaduketug, Gajebo, Cihulu, Cicatang, Cisaban, Cicakal Hilir, Cipiit, Cikadu, Batu Belah, Pamoean, jeung rea-rea deui. Ditambah ku 3 lubuk tanah nu aya di desa Karangcombong, Cisimut, Cibungur, katelahna tanah dangka alias di luar Baduy. Baduy luar dikapalaan ku 7 jaro alias lurah disebutna jaro dangka. Hiji di Cibingbin ngaran jarona Taisah ayana di Cibengkung. 2 di Cihulu ngaranna jarona Sianten. 3 di Panyawelan ngaran jarona Dul Karim. 4 di Batara atanapi Cilenggor ngaran jarona Usul. 5 di Nungkulan ngaran jarona Samin. 6 di Kamacing ngaran jarona Sapri ayana di Karahal, jeung 7 di Cihandam ngaran jarona Sali. Salah sahiji ti jaro 7 dijadikeun kapalana disebutna jaro warga nyaeta jaro Sapri di Kamancingan, nu jadi penghubung Puun antara Baduy luar jeung Baduy jero. Lantaran baheula Sultan Ageng Tirtayasa kawon diperangan ku putrana anu dibantu ku Walanda, pamarentahan Baduy ge milu barobah, nyaeta jaro warga teh ditambah dibantuan ku jaro Kanekes, disebatna jaro pamarentah. Lantaran jadi panghubung antara Puun alias Baduy jeung lain Baduy atanapi luaran Baduy. Baheula mah jaro warga bae sorangan anu warawiri jadi panghubung ti Puun ka para ratu-ratu, Galuh, Pajajaran, Banten jeung ka para sultan teh, para pamimpin negara. Tapi ayeuna mah nya ku jaro Kanekes, da jaro warga mah ku parobahan tadi teh
bagian anak jadi purah seba ti Baduy kapangagung ari Baduy hahajatan jaro kanekes dibantu deui ku hiji pangiwa minangka wawakil dina udurna jaro kanekes ayana di gajebo. Baduy jero rakyatna atanapi pangeusina kurang leuwih 250 jiwa ngabogaan 3 kampung, hiji Cibeo, 2 Cikartawana, 3 Cikeusik. Eta anu 3 tempat teh masing-masing dikapalaan ku Puun dibantu ku Girang Serat, Jaro Tangtu, Baresan jeung ku Parawari. Susunanana teh jadi kieu ecesna mah. Di Cibeo aya hiji Puun, hiji Girang Serat, hiji Jaro Tangtu, sarua jeung 3 jalma. Di Cikeusik aya hiji Puun, hiji Girang Serat, hiji Jaro Tangtu, sarua jeung 3 jalma. Di Cikartawana aya hiji Puun, hiji Jaro Tangtu, sarua jeung 2 jalma. Jumlah 3 Puun. 2 Girang Serat, 3 Jaro Tangtu, sarua jeung 8 jalma. Di Cibeo aya baresan 8. Di Cikartawana aya baresan 5, di Cikeusik aya baresan 11. Baresan kabehna sarua jeung 25 jalma. Di Baduy luar aya pangkat Jaro sarua jeung 7 jalma. Jumlah kabeh jadi 40 jalma nyaeta Puun 3, Girang Serat 2, Jaro Tangtu 3, baresan 25 jeung Jaro di Baduy luar 7. Loba anu nyebut yen urang Baduy ngan aya 40 urang teh lain sajumlahna urang Baduy ngan 40. Parawari teu kaasup kana bilangan sarta teu ditetepkeun lobana lantaran eta mah teu beda ti panglaku, tukang anteur-anteur atanapi pasuruh, tukang warawiri ngan biasana mah paling saeutik kudu sarua jeung lobana baresan nyaeta 25. Hartina kapangkatan Puun sarua jeung pangluhurna pangagungna, Girang Serat sarua jeung papatih. Mun aya nu dek ka Puun kudu idin heula ti Girang Serat alias sekjen. Jaro Tangtu sarua jeung mantri jero anu mimpin di kapuunan dina keamanan jeung urusan umum. Baresan sarua jeung lid dina sagala urusan atawa perkara. Sajabat tinu ditataan tadi aya deui anu cumarita sarta dipikaserabna meh sarua jeung ka Puun nyaeta panasehat Puun. Puun Cibeo ngaran Girang Janor, panasehatna ngaran Ayah Casmi, ahli sastra bujangga jeung agama. Puun Cikeusik ngaran Girang Atar, panasehatna Ayah Cace, bujangga jeung agama. Puun Cikartawana ngaran Girang Yalce, panasehatna Ayah Utan, ahli sastra agama jeung pakem. Ditambah deui ku hiji Jaro 12 nyaeta anu ngontrol kana sakumna jaro-jaro ayana di Cihulu ngaran Nasce. Sakitu cenah ieu pamirsa. Ieu kalebetna ieu teh pangaweruh we pangindanan nya nu kieu masih gana teh. Sakitu anu tiasa kapiatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.